Kenapa? Mau lo dong? Rek nyadap. Nyadap naon teh? Iya. Buah jeruk. Dan jeruk disadap. Gak di ala buah namanya. Rek disadap ala caina hungkul. Namun di ala kieu tah buntu. Disadap mah pan mapat ala caina we hungkul buah nama ulah. Di ala caina we hungkul jadi mapat. Kan buah jeruk teh untuk ngapain buahan. Setahun sekali. Betul nyadap mah kaung lain jeruk disadap lieur. Aing teh boga ide cekeng teh. Jeruk teh lamun di ala buahna nama buntu. Disadap kieu mah caina hungkul. Pan mapat buah jeruk teh ala we caina hungkul. Teh kitu teh pagan kitu teh bararuntu batur oge. Jadi geus buah jeruk teh. Jadi dagangkeun teh di ala caina hungkul mah engke idarkeun we jus jeruk. Nggak make es nih. Kan gitu. Tepak ieu na. Itu hiji-hiji nungtu tah. Jadi caina pan nyaklakan ka dieu. Aya deuh jelema kitu. Pagawean eta mah hareeng jelema kitu mah. Isuk geura caina mah teu loba. Kabian pan ka dieu tah. Ieu mah. Jadi caina. Mak. Tuh, aya jelema pangedulan mah tingali, Mak. Aya jeruk geura disadap, Mak, teu mikir. Kebeneran boga minantu kedua teh tuh. Tuh. Kade ulah jeruk disadap. Caina pan is. Make dagang eta cenah jus jeruk cenah teh. Dagang es jeruk. Di jasa sadap cenah jerukna. Amis jeruk mah dialakeun. Gawean eta mah meureun gawe. Carekan kayak minantu kitu kebeneran. Hiji jeruk oge bisa jadi puluhan juta di ala caina hungkul mah. Biji cayan di mana? Biji cai di mana atuh? Tingali tuh geus remes kieu tuh pan disopak jerukna. Aing mah asa teu kuliah ngabandungan minantu kitu. Mun heueuh aing mah da. Teuing. Biasa jengkel aing mah ngabandungan ada kaung luhur nyar agrag yang mah jeruk bari diburuan urang pan genah isuk teh kari hayang nu meuli es jeruk kari ngaladangan es aya tugan aing teh paciweuh teh naon eta nyadap sadapeun mah tah tingali sadapeun mah kade mun aya nu ngalaen mah da geus boga